Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dia, urang neraskeun hanca dongeng anu katuna. Kalayan ngebantu negara carios si Doclo Cupu Sakti Kuriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira Soksanaos dongeng basajan, malah mandar janten hiburan. Atuh kabadaya anu satia manco kadongeng Mang di mana wae ayana. Ukia sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilelancarkeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangga nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun iku materasna atuh ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Kitu cenah mitra tu si Doclo saparakan cateh. Ti mimiti poe eta mah geus tumetep di eta patempatan. Teu karasawan cite geus peuting, kaayana sepi cembling nu salaret di jero saung ranggon teh geus talibra. Dipependek ku sora-sora satu peuting nu reang patemalan jeung pada baturna. Kocapkeun ayeuna mah isukna, kira-kira wanci pecat sawed. Si Doclo saparakan cate geus harudang malahan mah geus saricing we di sisi walungan. Merhatikeun kaayaan sugan jeung sugan aya parahu atawa rakit anu ngaliwat. Tetela bener teu nyalahan eta walungan teh jadi liliwatan para sodagar anu rek ngajugjuk ka basisir, tempat puseur perdagangan di zaman harita. Basa nempo aya parahu anu cukup gede keur ngoloyong maju we. Bari rebo ku babawaan si Rabet teh atuh manibun celik bunga. Geus aya mangsa, geus aya calon korban anu munggaran. Tuh tinggal jang aya parahu. Pasti eta parahu sodagar jang. Nya Mang, kuring ge apal eta mah parahu lain rakit. Terus nahare kumaha kitu Mang? Ih, hari ujang, nya urang bega jang. Mangrupakeun kasempatan ieu anu hade. Mangsa ieu teh urang bakal meunang korban anu munggaran kalawan hasil bebeunangan jang. Nya kumaha mamang we lah terus terang sanyana mah. Kuring mah teu tega Mang, teu luas ari kudu ngabegal teh. Ih, kudu jadi raja tega jang. Sok komo kabanan nu rek dibegal teh jalma beunghar sodagar. Keun we asa ulah ditanasa kapan kitu ceuk ujang oge. Jeung deui engke hasil tina ngabegal teh urang bagikeun oge kanu butuh ka urang lembur anu kakurangan. Lain kitu lin. Si Doclo henteu nembalan ukur ngahulang we atuh. Teu lila parahu teh beuki deukeut. Si Rabet sabarakan jang geus cung jeleng turun ka walungan. Pating kacabak ngojay rek ngahadang anu ngaliwat. Caturkeun nu di luhur parahu katampo. Saurang lalaki kandang awakna bayuh-yuh make papakaian anu nyetil. Dibaturan ku sababaraha urang lalaki anu make papakaian jawara. Ari eta lalaki nu bayuh-yuh teh daya lian di saurang sodagar. Membawa barang daganganana sedengkeun obat urang lalaki nu maturanana teh daya lian ti badegan. Anu boga pancen pikeun ngajaga keamanan salila di perjalanan. Salah saurang di antara nu opatan teh anu umurna pangkolotna kadenge cacarita bari tutunyuk lantaran nempo anu pating gujubar. Tetela geuning cenah anu pating gujubar teh lain buaya atawa lauk, tapi sababaraha urang jalma anu keur ngojay ngadeuketan. Tuh tingali euy, aya nu keur ngojay ka dieu keun. Aya nyurigakeun. Nya bah, buah-buah para bajo jiga nama ye. Aduh tuh katempo aya nu mau pakarang geuning. Juragan Purwa basa ngadenge caritaan gimana jeung si Bahro. Puguh we atuh meuni kaget pacampur hariwang
Inggih sebenarnya teh Barabajo anu rek ngabegal. Aya naon ieu teh? Aya Bajo. Laras juragan, aya Bajo. Nah aya Bajo kapanan biasa nama. Ieu patempatan teh aman. Eueuh jalma jahat anu waranieun nyieun kajahatan. Kangaranan pihak kerajaan sakitu perhatianana ngajaga keamanan. Kahade kami makmung nepi kalabur. Ieu babawaan teh ulah nepikeun ka karebut ku eta jalma jahat. Wangkaning sakieu berhargana. Ulah salempang juragan. Jisim abdi obatan oge moal cicingeun. Tangtos. Eta Barabajo teh bakal disinghareupan. Kimandah laju ngajakan katilurang baturna pikeun saya gadiri we taki-taki. Ngenjang hareupan Barabajo anu beuki ngadeukeutan. Bener we. Cirabet sabarakan jaterek haranjat naik kana eta parahu. Tapi kimandah sabarakanca nu geus sayaga langsung ngahadang. Nu akhirna tarung campung geus teu bisa diponah deui. Derwe tarung Sirabet anu ngagajeleng luncat tina jero cai teh naek kana parahu. Dan tapara langsung narajang ka kimandah anu keur ngahalang-halang baturna hanjat ka luhur parahu. Jabrot. Bereup Sirabet nenggel pisan kana puhut ceuli bangkiung. Kimandah nepikeun ka ngabangkiung. Sirabet laju ngarang sekawasan umum mereseng hapan panarajang teu beuki karang. Tapi kimandah ge hante kitu bae bisa dirubuhkeun kangaranan jago kolot. Sasat anu dipercaya jadi pupuhu di antara anu obatan, rang badog Sirabet ditada kurijak. Silalatu mani mancawura nganorokaya. Tina bentrokan bieu teh karasa leungeun kimandah manik komber. Netelakeun tanaga jero Sirabet teh leuwih punjul batahan kimandah. Hahaha. Montong ngalawan sia. Leuwih hade ge pasrahkeun sakabeh babawaan euy ka dewek. Lamun hayang salamet. Kurang ajar sia. Saha sia teh euy? Komplotan ti mana? Kumaha nyieun kejahatan di ieu wewengkon? Nah teu sieun maraneh bakal adu hareupan jeung pihak kerajaan anu ngajamin keamanan. Teu kudu nyaho saha dewek sabarakanca euy. Hehehe. Aing sabarakanca nu ngawasa di ieu wewengkon. Mare teu sieun. Kusing saha wae oge euy kaasup pihak kerajaan. Rasakeun sia. Kurang ajar. Heak gajeleng Sirabet teh narajang deui. Gerakana leuwih cepet leuwih rikat batan tadi. Kimandah anu tingkat pangabisana jelas aya di sahanapeun Sirabet. Najan satekah pola ngalawan nu akhirna mah taya haretina. Runtuyan panarajang Sirabet teh geus teu bisa ditahan. Jabrot Sirabet. Tinggalan tajongan teh nyayang nepikeun ka ngajubar ragrag tina luhur parahu. Baturna anu tiluan anu keur pabuket atuh ngahalangan baturna Sirabet anu rek naek hanjat kana eta parahu. Basa mireungeuh kimandah geus ngagujubar. Rada kaganggu atuh perhatianna teh. Nu akhirna mah eta nu tiluan oge nepikeun ka sarua bating gujubar we. Hanteu mampu ngahadang ngahalangan ngungkulan baturna Sirabet. Kiwari mah Sirabet jeung baturna teh geus aya di luhur parahu. Malahan mah katempo Sirabet teh geus ngantelkeun seseukeut bedog kana beuheung juragan Purwa. Anu katempo beungeutna teh manis sapasoak. Azok. Pasrahkeun barang bawaan maneh teh anu sakirana berharga euy ka dawek sabarakanca. Lamun sia hayang salamet. Naonan ieu teh? Alah, ampun ulah ditandasa, ulah dibaehan. Jadi maraneh teh mika hayang kana barang-barang dibawa ku kami. Nya, keur naon atuh ngabegal oge. Lamun teu mika hayang kana barang bawaan dibawa ku si laing. Nya heug pek bawa anu sakirana dibutuhkeun ku maraneh ngan panuhun. Nya kami ulah nepikeun ka dipaehan atawa ditandasa. Moal. Ku dewek ge si laing moal dipaehan. Teu butuh ku nyawa si laing. Butuh oge ku barang bawaan si laing. Ayo bawaan anu sakirana berharga.
Cek si Rabet marentahkeun ka baturna sagancangna we cenah nyokotan barang-barang anu sakirana berharga. Atuh Juragan Purwa teh ukur bisa molohok we merhatikeun barang-barang berharga nanti dicarokotan gue eta bajo. Sabada ngerasa cukup mah nyokotan barang-barang berharga. Si Rabet sabarakan sate cung jelang naringgalkeun eta parahu. Pating kucubar pating kacabak ngojay di kasisi tuluy hanjat di ka darat. Juragan Purwa hatena ngemblong tetela bener dirina teh hantri tandasa. Basa parahu ngageuleuyeung ngadeukeutan ka 4 urang badegana nu keur caricing we di sisi. Atuh eta Juragan Purwa teh nitah hanjat dewe ka para badegana. Ayu cenah hanjat, para bajo teh geus ararinit. Himandah sapara kanca teh atuh ngarasa tugeunna. Kulantaran obatan teh henteu bisa ngahadang ngahalangan maksud jahatna eta para bajo. Punten Juragan. Nya jisim abdi sabara kanca teh henteu mampu ngungkulan eta para bajo. Nya anu tetela geuningan. Wawasana sanes bantrak-bantrakeun. Nuhun we Juragan salamet teu kudu kieu. Nya teu nanaon. Nu penting mah urang sararea teh salam. Tetela eta para bajo teh sakitu gararangna harebatna. Ngan bae henteu maehan. Untung urang teh masih keneh bisa hirup. Kukituna hayu we urang sakancangna tinggalkeun ieu patempatan. Urang teh kudu laporan. Nya lamun urang teh geus aya anu ngabega ku para bajo. Kitu cenah cek Juragan Purwa teh ngajakan ka kimandah sabara kanca. Pikeun gula giru ninggalkeun eta patempatan. Jeung kudu sagancangna laporan lamun dirina teh geus aya anu ngabegal. Nyata dibegal ku para bajo. Sedengkeun ari si Rabet sapara kanca. Sabada geus bebeunangan manyampeurkeun ka si Docolo. Hasil jang. Tete layu bebeunangan teh sakieu gede pisan pangajina. Eueuh, nya geuning manis sakitu lobana. Tapi kumaha mang? Eueuh anu cilaka eta anu dibegal teh? Teu aya jang, salalamat kabeh oge. Henteu ditanda sajang. Kapanan mamang oge jang jika ujang. Mamang moal arek nandasa jalma anu dibegal, tak kitu? Nya syukur atuh ari kitu mah. Hayu urang sagancangna ninggalkeun ieu patempatan. Atuh komplotan si Docolo sabada kanca teh laju we naringgalkeun eta patempatan. Baralik deui ka saung ranggon nu aya dina luhureun tangkal kai. Barang bawaanna oge dibawa naek we ka luhur. Laju ditetanan hanaon wae cenah barang-barang anu berharga teh. Alah ieu mah pakaian jang. Malaur urang teh geus teu boga salin. Ieu pakaian manis saki halusna. Ayo mana anu cukup pek pake geura euy. Eueuh nya eta pakaian teh manis sakitu aralusna cikan-cikan. Aya nu mahi jang kuring mang. Oke lah jang urang pilihan. Tah ieu baju nama jika namahi di ujang. Ngan ari calana nama panjang teuing jang kumaha yeuh. Nya kudu diteuk-teuk we meureun calanana mah. Keun bae lah. Nu penting mah baju namahi keun calana mah bisa diteuk-teuk, bisa dipondokan. Rap atuh baju teh dipake we ku si Docolo teh lah baju nama mahi. Ngan hanjakal calana nama kapanjangan panjang teuing. Kudu diteuk-teuk we cenah. Tah alus jang, mahi, keun bae lah. Keun bae calana nama bisa diteuk-teuk jang. Tah kandang kapanan ujang kiwari mah geus disalin. Kari mang yeuh. Jika kadikeun tata-tata euy, alus euy. Gagah jika nama make baju eta. Si Rabet ge sarua we. Nyobaan baju rap atuh dipake. Sabada sararea nyarobaan make baju laju mariksa beunangan anu sejen. Teteh lah barang bawaan teh lian ti baju aya perhiasan. Pugu we atuh si Rabet teh mani beuki bunga. Alah jang, teteh berharga yeuh. Ieu mah eusina teh perhiasan unggul. Alah, nya mang manis sakitu harurung harerangna. Nya jang, pasti yeuh bakal gede pangajina. Lamun arek dibarterkeun jeung naon wae oge, bisa meunang naon di majang.
urang ge moal kakurangan ku bekal. Salila cicing di ieu patempatan. Nya syukur we atuh ari gede pangaji nama. Nya kapan urang oge butuh bekal yeuh. Salila cicing di dieu teh. Jadi kumaha Mang? Nah eta emas jeung perak teh arek ditukeurkeun. Nya jang urang tukeurkeun we ka pasar. Urang teh kawan butuh kadaharan jang bekal. Nah rek iraha indit ka pasar teh. Jeung naha jauh ti dieu Mang pasar teh? Teu pati jauh jang ti dieu mah. Kapan ceuk Mamang oge ieu tempat teh marubakeun tempat anu strategis. Hayu we kumaha lamun ayeuna keneh yeuh. Urang indit ka pasar, urang tukeurkeun ieu emas jeung perak teh pikeun pibekaleun urang. Salila cicing di dieu. Nya hade atuh ari kitu mah. Hayu atuh Mang. Ayeuna keneh meungpeung acan. Berang teuing. Laju we atuh gura-giru eta sidol-sidol saparakan ca teh. Rek ngajugjug ka pasar cenah arek nukeurkeun emas atawa perak jeung eta bahan pokok. Bener we. Ka pasar teh henteu jauh. Si doclok saparakan ca anu make papakean anu gara rinding. Eueuh saurang oge anu curiga. Lamun eta komplotan teh mangrupakeun komplotan bajo atawa begal, malahan bahasa nukeurkeun emas jeung perak teh dipercaya we. Disangkana teh jalma beunghar. Janten juragan teh peryogi pada hatinya. Aya juragan dipalih ditu tuh. Nyanyi. Kapan kami teh butuh padati. Jang mawa bababaan nu sakilobana. Gatuh ari kitu malah. Moal hese mawana yeuh. Si Rabet teh gura-giru teh nyampeurkeun ka tukang padati. Mang, butuh padati yeuh. Tuh, barang bawaan nu sakitu-lobana wayahna jajabkeun. Kami yeuh. Sumuhun mangga juragan mangga. Heueuh nya geuning sakitu seueurna. Ka mana ieu teh? Jajabkeun nepikeun ka Muara Bakti. Sumuhun mangga juragan hayu mangga. Anu purah nyewa-nyewakeun padati oge atuhan teu curiga. Laju we barang bawaan kaya ning beas jeung kebutuhan pokoriana teh ditaekeun we kana padati. Malahan mah lain si Mamang eta wungkul anu disewa padatina teh. Anu sejenna ge sarua pikeun mawa komplotan si doclok sabarakan ja. Nya nu akhirna mah naringgalkeun eta pasar narumbak padati we maningal abring. Teu kacaturkeun di jalana. Memeh tepi ka sisieun Muara Bakti. Si Rabet sabarakan ca teh ngalakukeun tindakan anu di luar dugaan. Teh tau he nu boga padati teh kalah disuntrung-suntrungkeun. Padatina laju direbut, geus kitu mah kebat naringgalkeun nu boga padati. Nu patinggal oler we bari jeung ngarasa kaget. Nah cenah beteranapan kajadian sarupa kitu. Boa-boa eta jalma teh jalma jahat wungkul. Beres jang ayeuna mah. Tukang padati geus diberesan. Alah geuna yeuh babawaan sakieu lobana. Nya Mang, karunya sia eta tukang padati disuntrungkeun ku Mamang. Geus balik deui sia balik deui. Ye, gancang bikeun eta padati ieu. Anggur mah paranggulan we ku Mamang saparakan ca. Kumaha di ujang? Jadi padati teh kudu dipasrahkeun deui ka eta tukang padati. Nya hadena mah pasrahkeun deui we ka eta tukang padati karunya. Kapan tukang padati mah jalma sangsara, malahan mah geus sakulunan dibere Mang. Bere we anu sakirana dibutuhkeun ku maranehanana. Si Rabet teh atuhan teu wani baha. Laju we balik deui padati mah dibikeun ka tukang padati. Bari jeung dibere we anu sakirana dibutuhkeun ku eta tukang padati. Dibere beas, malahan mah dibere emas oge jeung perak. Arah bisa ditukeurkeun jeung barang-barang anu sejenna. Puguh we atuh eta tukang padati teh beuki bingung. Anu boga sangkaan eta jalma teh jalma jahat. Tapi nah cenah eta jalma teh kalah kamikeun di padatina. Bari barang beres sagarubah. Tah ieu padati dibikeun deui. Hampura ye tadi mah ukur heureuy Mang. Aya ye emas jeung perak pek tukeurkeun jeung barang anu sakirana dibutuhkeun ku Mamang Duan. Nuhun nya.
Sakedapan mah tukang badati teh ukur molok we. Acan percaya kana kajadian nu geus karandapan. Ngan tilapok salah saurang di antara teh atuh sacarita. Alah juragan, janten tadi teh mung heureuy. Aduh, nuhun pisan ye. Eleuh, ditampi pisan. Ieu maneh sakieu seueurna. Tukang badati teh kiwari mah jadi bunga we nu wayah. Kulantaran bebeunangan geuningan. Geus kitu mah laju naringgalkeun eta patempatan. Sedengkeun ari si Rabet sabara kanca sarua guragiru ninggalkeun eta patempatan. Bari mawaan barang bawaan dipanggul we. Rek dibawa ka padumukanana. Euleuh mitra. Waktos nageuning parantos teu nyakapannya. Sagala urang tuna jajara carita si Doclo cupu sakti kuriang tuju dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya parahatosanana hapuntenna tina sadaya kakirangan Mang Undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.